Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kanggo pamirsa sadaya. Sim kuring Hildan dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta tentang nyaeta Presiden Jokowi bangga perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF. Presiden Joko Widodo nepikeun yen manehna jeung rakyat Indonesia ngarasa reueus tina berjuangna tim nasional sepak bola Indonesia di Piala AFF 2020. Presiden Jokowi nulis timnas Indonesia geus berjuang kalayan bebeakan serta sportif oge dina turnamen eta. Lian ti kitu, Presiden oge nepikeun pangwilujeng ka Thailand nu jadi pinunjul di Piala AFF 2020 ngaliwatan akun Instagram resmina. Kalayan hasil ieu, Indonesia jadi negara panglobana nyangking pinunjul kadua di Piala AFF. Nyaeta sekitar genep kali dimimiti tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 serta di Piala AFF 2020. Sementara Thailand jadi negara pangsuksesna di Piala AFF kalayan geus nyangking genep kali gelar pinunjul. Rupina sakitu we anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.